Lah, lebih masa ketipu ya teh kemari. Ketipu ku saha itu? Beli kue putu, ada ditu nyora datang ke imah jempling. Terus kahayang bibi kumaha? Kahayang bibi pas dihuapkeun di sadanya tut gitunya. Heeh. Ya, lamun hayang nu nyora nepi ka imah, meulina entong kue putu atuh bi tarompet. Embung dah yang kue putu. Ngarang semerek kedawang ye. Ya aing. Ya, beuli we atuh kamari teh beuli. Ayeuna ya beuli jeung urang ka itu jeung si Mangna. Teuing. Cimang na caludih, kasep mah arek we dibeli kurang lah. Aing geus kabatur ngomong kitu. Ampun teuing bi aing ye. Kemana dia? Hah? Kemana? Ini kurang kuriling neangan tanah ya teh bi euy. Buah mereka jual gitu tanah murah bi di dia. Kok aya di ditu? Kubang kangkung. Kubang kangkung. Heeh. Pan urang ge tidinya tadi eueuh. Aya kacida di kubang kangkung mah jauh bisa nyicil deui mayana per tahun. Anu bener bi. Bener. Sabaraha eta per tahunna? Teuing teu apa tanya ka KDKM tuh. DKM. Mungkin jeung nanyakeun ka DKM mau saha? Kan unus makam mah DKM. Anjing. Ngurus makam cenah. Bi urang teh neangan tanah ajang imah. Lain ajang persemayaman. Can hayang maot acan bi urang teh bi.